sia goblok, maksudna nyebutkeun motor aing standar. Sakitu motor aing sebor apaan goblok, geus diorek motor aing mah. Maksudna naon sia? Ka aing nyebut kitu, ajak balap sia. Dar ku aing dilayanan di mana? Rokok sabatang deui ya, tapi korek na. Minjem ka sa di dieu. Aing mah. Budak, nginjem korek. Naon? Nginjem korek. Naon Isa? Nginjem korek. Ah, bener mana Isa, aing teu nyangka mah cicingeun-cicingeun. Mana cicingeun naon? Kan heueuh aing keur cicing, nginjem korek. Yah, ku aing Isa dibejakeun ku aing upamane ame diwarah maneh tah. Cih, nah jadi dibejakeun ka bapak urang. Nah naon masalahna aing teu pirang nginjem korek? Ke heula sa masalah eta masa. Yo, ieu mah harga diri keluarga sa. Sing era sa teh keluarga bebal. Aing mah pokona mah ek dibejakeun upamane aing indit aing oge. Cik, nah kumaha atuh pira aing nginjem korek harga diri keluarga. Nah naon aya si budak? Yo, lantas di mana siapa budak? Yo, anak maneh keur bingungan Jok. Bingung kunaon kan? Keur bingungan budak sia teh. Heuh kunaon cek aing teh? Aing bieu curhat. Curhat apa curhat sia? Yo, yo. Heuh kumaha? Ya, geus aing ah. Fokus we langsung. Heuh Ya. kumaha? Sia atuh sia teh. Yo, kamu kan wah itu sia teh. Info penting yo. Yo, yo. Silakan anak aing. Bapak deui anak maneh. Naon ngerempeng teh? Keur pusing dengan anak maneh itu tuh. Aduh sia teh ulang-ulang sorangan. Kapokona keur deuh. Anjing, itu sia teh budak-budak deui. Kabogona keureuneuh era sia teh harga diri keluarga. Urus Di mana sih paisana? Ya Allah. Apa? Gopang-gopang utang? Gopang utang? Heuh di mana? Tuh. Astagfirullah. Anjing. Si goblok. Ya, anjing aing teh kurang apakah anjing. Aduh si goblok. Dasar budak anjing. Cek aing ge Faisal sia teh sing mikir ulah ulin tingkah awewe cek aing oge sia teh geus kieu kumaha? Naon, Pak? Naon babal cek aing ulah ulin ngotok ngeuwah teuing ka awewe teh. Cih, nah aya naon? Rencana cek si budak awewe sia cenah keureuneun. Naon si budak mah? Ah. Minjem korek cek teh nah jadi awewe keureuneuh paingan tadi bejakeun ka bapak. Sok tah, yo. Warah tah si. Kumaha nu benerna? Minjem korek cek teh. Nah hageuni. Anjing. Goblok. Nah sia teh Aing naon? melumpat di ditu goblok teh siang nginjem korek cenah kunyuk lain awewe si Faisal keureuneuh ai sia jig-jigana keureuneuh. Wah sorangan sia teh tah harga diri sia teh keluarga. Sia ku aing gebotan kunyuk harga diri cungur. Mantap yo eta. Kudu kitu. Udah dong, Faisal. Ya lu sia teh. Pusing kau sia kalau rogo cek aing kulingnya. Jadi diri sia kunyuk. Cuk, standar. Naon sia goblok, maksudna nyebutkeun motor aing standar. Sakitu motor aing sebor apaan goblok, geus diorek motor aing mah. Maksudna naon sia? Ka aing nyebut kitu, ajak balap sia. Dar ku aing dilayanan di mana? Sia kunyuk ngaremekeun motor aing. Dar ku aing sia balap di mana kunyuk? Nah naon sia ucuk? Sia nyebutkeun motor keur aing standar goblok para radu. Oh, dolo teh standarna. Dolo standarna sok. Naon sia ujuk-ujuk di bore up standar sia tah. Dolo. Ji. Duh, sugan teh ngahina motor aing geus standaran. Harga standar motor aing poho. Cing, jadi era ieu mah aing kasih Isal. Aduh, Sal. Ya aing mikir para rusing kieu sia mah. Pusing ku naon sia tuh? Heuh aing keur pusing anjing ya. Aing sakeureung teh kawin heuh. Heeh. Anjing teh. Aing era. Oh duit sia atuh mah. Lain aing era ge baru ke malam pertama aing nya. Heeh. Teu karasaheun. Nah teu karasaheun ku naon kunyuk? Heuh, sal aing ngepor era, sal aing tek por teu karasaheun. Anu aing mah leutik eta, sakade kieu tah meureun tah. Aing porsan ucas atos engke keur malam pertama. Aduh, letik pisan gitu, Cuk. Heuh, aing deng.
Tah segede kieu paling kita. Kieu. Aing mah sarua tuh. seruan bisa gitu. Heuh, Lah, uang gedean mah ke mananya? di gedean bisa gitu. Heuh, di mana aing nanya ka sia? Emang bisa aya tukangna? Nyebut nama aya cenah euy. Saha teh? Pak Haji Kosasi. Pak Haji Kosasi. Heeh. Bisa eta di gedean. Heuh bisa. Heuh, hayu atuh nu main geleutik euy. Heuh atuh yap. Ya. Heuh yap atuh. Nam. Assalamualaikum Pak Haji. Salam, sok kalebet. Oh, Pak Haji. Maksud dan tujuan dongeng Pak Haji gaduh keluhan naon? Iya ya Pak Haji, pamasaran kan teh abi teh. Iya cah si Ayo hoyong diageungan. Nah, jadi ka urang macam mana? Apaan sia deui kumaha? Kapan mana ngatu ngomong? Nya sareng abi Pak Haji. Oh, yang diagengan, janten panginten tina burung pipit, tiasa janten burung garuda. Ayo tuh orang terapi bade saheula teh tiasa duaan babarengan, saurang-saurang. Anu hiji ngantosan heula panginten. Iya anu Pak Haji, sareng teh diageungan nya. Tiasa di kumaha deui, tiasa di panjangan teh Pak Haji. Nah, terapi di dieu mah tiasa secara syariat gitu nya, secara syariat insyaallah Pak Haji tiasa dibantu semaksimal mungkin terapina alami pengurutan mungkin dibantu ku ramuan. Ramuanna benten-benten setiap jalmi sareng ukuran kan benten-benten teu sadena sami gitu nya. Nah, selain ti ukuran besar, panjang, keras, tahan lama, diabetes anu mati total, mati suri, insya Allah tiasa diterapi di syariatan ku Haji. Aduh, Pak Haji, nabi mah hoyong ageung sareng panjang, hoyong sigara dong. Mending dikumakeun. Nu abi hoyong ageng panjang, hoyong tiasa kikieun tah Pak Haji tah luak liuk nih. Anu dikumakeun. Ngali liuk kitu anan. Nah, secara syariat we aya nama tuh ku logika we tidak aya nu aneh-aneh, ulah nu aneh-aneh urang langsung terapi we aya nama. Kena burung pipit, tina burung pipit kena burung garuda. Tina burung garuda mah teh aya deui burung panggagana seumpamanya itu mah ya. Yuk kita langsung terapi we aya nama. Aing geula iso. Aing geula kudu sia mah cicing. Pan aing ka dina Tijah. Tahu, Aing geus sok pagede-gede. Nah, pagede-gede cinggir aing. kumaha sia. Ayo Pak, ayo. Ayo. Antosannya seurang-seurang. Ya siap, Pak Haji. Kunyuk teh. Aing geus teu kuat yang gedean. Jadi bodoh bucu. Wah, bener. Asli ngajik maneh heuh. Cekan. Aduh, sal. Aing ge bener gede. Musia segede kumaha kan? Tah sadar bisa eutik. Nu aing ge calana jadi sarat pisan. Aing sarua pun sama.